saha jalma anu maca shalawat ka Kangjeng Nabi 1000 kali mangka Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka eta jalma 100.000 rahmat. Alhamdulillah. Osok maca shalawat 1000 kali. Oh potongan. Allah. 11 jadi hitung. Asa panglobana. Jadi 1000. 100.000 rahmat diturunkeun ku Gusti Allah. Saha jalma anu maca shalawat 100.000 ka Kangjeng Nabi mangka Allah subhanahu wa ta'ala ngaharamkeun jasadna dina seuneu neraka. Alhamdulillah. Asak maca shalawat 100.000. Tengah jawab cuma hehe doa. Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya cuma yang depan, yang belakangnya hello. Bo, yang belakang mana yang belakang? Sekali lagi biar kompak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du wa ba'du qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal ma'nahu wallahu alam bimuradi. Wa bijalika qala nabiyuna Muhammad. Cinta tika kangtung yang Nabi. Esok maca sholawatna. Sapoe sok menang sabaraha. Ulah nggak bohong. Kita hitung. Ya Allah. Hebatna maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Nabi sakali mangka Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka eta jalma 10 rahmat. Alhamdulillah. Asok maca shalawat sakali asok. Asih. Saha jalma anu maca shalawat ka Kangjeng Nabi 10 kali mangka Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka eta jalma 100 rahmat. Alhamdulillah. Asok maca sholawat 10 kali. Asok kene.
Kene. Wow, ibu-ibu orang di OTA. Saha jalma maca sholawat ka Kangjeng Nabi 100 kali, mangka Allah Subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat na ka eta jalma teh 1000 rahmat. Alhamdulillah. Osok maca sholawat 100 kali. Hayo, jangan ada dusta di antara kita. Osok maca sholawat 100 kali. Ayo dua dong ngomong osok. Ya Allah, 1000 rahmat. Saha jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Nabi 1000 kali, mangka Allah Subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka eta jalma 100.000 rahmat. Alhamdulillah. Osok maca sholawat 1000 kali. Oh potongan. Allah. 11 jadi hitung. Asa panglobana jadi 1000. 100.000 rahmat diturunkan ku Gusti Allah. Saha jalma anu maca sholawat 100.000 ka Kangjeng Nabi, mangka Allah Subhanahu wa ta'ala ngaharamkeun jasadna dina seuneu neraka. Alhamdulillah. Asak maca sholawat 100.000. Tengah jawab cuma hehe doa. Allah. Tapi mudah-mudahan dari awal mata salat urang sok baca sholawat keur lobana 3, keur lobana di 11 sampaikan ka kuari nyampe kana 100.000. Mudah-mudahan urang kabehan diharamkeun jasad urang ku Gusti Allah dina seuneu neraka. Alhamdulillah. Nah, yuk urang babarengan maca shalawat. Wa qala nabiyuna Muhammad man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam yurad. Barimisnya. Wa qala aydan inna rajaba sahrullah wa sa'bana sahri wa ramadana sahru ummati. Al hadis. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'ali waziran min ahli. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik wa sabana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma fi Rajab wa sabana wa baligna Ramadana waqdi hawaijana. Allahumma fi Rajab wa sabana wa baligna Ramadana waghfir lana junubana.
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, wabil khusus anu ku kaula sangat dihormati ayahanda abi alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa ta'ziman lah. Mohon doanya, kun abah kurang sehat, mohon doanya mudah-mudahan penyakitnya diangkat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurna, dibarokahkan dalam kehidupan anak, dimanfaatkan ilmuna, amin ya Allah ya Rabbal. Anu ku kaula sangat dihormati para kiai anu parantos hadir dina ieu tempat anu teh disebutkan satu persatuna anu tengurangan rasa takjim dan takrim kaula. Semudah-mudahan para guru, para kiai, mudah-mudahan sing ditambah-tambah panjang umurna. Amin atuh. Ini tos hewan amat ka kiai. Amin amin. Asok ngadoakeun ka kiai. Kiraha. Kamari. Gusti, aju kuari gina, ini teh kuari gina. Ini. Doakeun guru urang anu sok ngajar urang, sok ngadidik urang, ku urang doa. Doakeun naon lantaran urang teh butuh kana kiai. Betul apa tidak? Ibu nak hajat, nak rasulan, ngundang saha? Ngundang kiai. Ibu nak walimatul hamal, nak ngetanon 7 bulan anak, ngundang saha? Anak ibu nak ngalahirkan, ngundang saha? Unaon ngalahirkan ngundang kiai? Dikodoh meureun. Ih, gila ya. Urusan eta mah ibu dukun. Kunaon ngalahirkeun ka kiai? Ibu. Bagus teh alhamdulillah untung bisa ngodok. Ya Allah. Betul apa tidak? Urang kamaotan. Butuh ka kiai anu diundang kiai. Nek nyalatkeun anu imamna kiai anu ngagotong mayit hayo di kiai aku kiai kabeh mah RTU gawean kurang kabeh ku kiai subhanallah mantap kurang doakeun guru urang siap Bu ngadoakeun guru siap setuju yo doakeun aminannya. Mudah-mudahan guru orang, kiai orang, mudah-mudahan ditambah-tambah panjang umurna anu barokah. Mudah-mudahan ditambah-tambah rizkina anu loba anu barokah. Mudah-mudahan ditambah kesehatan anak. Mudah-mudahan ditambah-tambah istiqomah dina ibadahna. Mudah-mudahan ditambah-tambah pamajikan anak. Hayo. Ya Allah, amin. Amin, diharap amin. Alhamdulillah. Ongkoh tadi ngomongnya siap, setuju ngadoakan kiai. Ai bola bah tungtung ditambah pamajikan anak. Ampun.
lain amin ya ampun. Maaf. Ulah mah ganjal bu, kalau ganjal mah ganjalnya. Ya syukur malah ngaji ya mah lain. Cacahan dah. Wabil khusus nuku kaula sangat dihormati aparatur pemerintah di kalangan Bapak Kapolsek yang dari Polsek Cisoka, alhamdulillah. Bapak Lurah yang mewakili, alhamdulillah. Mudah-mudahan aparatur pemerintah Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan dibarokahkan kehidupanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nuku kaula sangat dihormati para seluruh panitia di kalangan ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan juga penasehatnya dan anggota-anggotanya yang telah berkorban dalam pemikirannya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam berkorban dibalas dengan berlipat ganda ganjaran ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuku kaula sangat dihormati ke para bapak-bapak, ke para ibu-ibu, ke para pemuda dan pemudi, para santriawan dan santriawati anu boga parawan kudu hati-hati ulah sampaikan dikawin nyata ku aki-aki kudu nabikeun kamangsan. Siap bu boga parawan bikin kamang santri? Siap lagi siap. Uduitan santri mah. Uduitan emang nih ibu leman pae diajian kuduit. Mudah-mudahan sadayana ditambah-tambah kemuliaan anakku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat jasmani dan rohaninya, dan juga nikmat panjang umur. Dengan adanya nikmat tersebut, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kita bisa berkumpul di mahfal yang mulia ini dalam menghadiri dalam acara yaitu adalah PHBI Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan disiplin sholat dan kualitas akhlak. Senin malam Selasa 13 Maret 2023, 20 Saban 1440 Hijriah, Kampung Kopo Condong, Nagrek, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekaligus pul dibaca. Mahal bayarana, mata pukul dibaca ke. Mudah-mudahan kumpulna orang di dia selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan orang pulangna mudah-mudahan diampuni segala dosa orang kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salamnya mugia dilimpahkan dicurahkan kepada alam junjungan orang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad dan keluarga Kangjeng Nabi, min jumlati para sahabat-sahabatnya Kangjeng Nabi, umumna ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan urang kenging safatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dari awal dengan melalui bahasa al-insan bitagyir
wallahu bitakdir. Manusia mempunyai suatu rencana. Alhamdulillah, para panitia dengan bermusyawarah dengan para masyarakat Kampung Nagrek dan sekitarnya akan mengadakan suatu acara PHBI Isra dan Mi'raj sekaligus menyambutnya bulan suci Ramadan. Wallahu bitakdir. Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang memutuskan. Alhamdulillah di malam ini, di malam Selasa ini, alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan ku para panitia jeung masyarakat Kampung Nagrek dan sekitarnya, para donatur yang lainnya yang telah menyumbangkan dalam terlaksananya acara ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulama iya teh tahu bulat sebenar nama. Jangan teh tahu bulat digoreng dadakan 500.000 500 rupiah. Ya Allah, Allah ini mau ya sambutan tokoh masyarakat ya Allah. Nah lantaran atuh kula make dagelan make sorba tak make iya tuh. Namun tokoh sebutan tokoh masyarakat kula make sorba deh. Dengan adanya mulai ngomong dia berpen ibu-ibu ya mah ngunukur ganjal lantaran guru orang anu insyaallah merewajangan ka urang ayeuna keur nuju di Jengjing. Tapi di Jengjing ge geus caramah geus. Ge caramah tadi ngawe ka abdi insyaallah setengah 10 beres kadatang ka dia jam 10. Mudah-mudahan kurang doakeun kiai urang anu bakal merewajangan ka urang Kiai Haji Miftah Pauji anu di Tasikmalaya. Mudah-mudahan diberi syatu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi lancar dalam perjalanan yang mudah-mudahan didugikeun ka tempat kurang di dia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hayang ka surga. Hayang ka surga. Paeh. Ih, atuh ka surga ge kudu paeh heula. Hah? Sekali deh hayang ka surga. Paeh. Coba nu hiji deui ya. Tadi mah embung pan nya. Paeh mah kabeh garemung ya. Sakala geus nini ge ieu. Mah daek paeh teu hayang teh aing. Sakala huntuan ge embung aing paeh. Tuh, hiji deui coba hiji deui. Bo, hayang ka surga. Daek dicandung. Tuh, nah dia. Embung lah. Bahwa alhamdulillah dina petengan ayeuna urang teh ngayakeun acara Isra dan Mi'raj menyambutnya nyata bulan suci Ramadan. Naon dikarenakan para panitia yang para bapak-bapak ibu-ibu anu hadir di dieu hayang kasupkeun kana hadis Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa anu gembira hatena, bunga hatena, dalam arti bunga hate teh di dinya teh lain geus kabeuli baju bagus, lain geus kabeuli sendal bagus, lain geus kabeuli segala cekurang tema persiapan untuk di bulan puasa. Akan tetapi alhamdulillah
diberi panjang umur ku Gusti Allah bisa kapanggih deui jeung bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah, yang penuh rahmat, penuh maghfirah, doa mustajabah. Dengan adanya itu urang teh gembira bedohole Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah subhanahu wa ta'ala ngaharamkeun jasadna eta jalma kana neraka. Alhamdulillah. Bungah teh datangna Ramadan, bungah teh datangna Ramadan, gembira teh datangna Ramadan. Insya Allah tuh ulah ieu mah cek pemuda teh oh haji kula mah bungah jasa datangna bulan Ramadan, hari puasa tilok tolol sama gitu. Pan haji pan cek Kanjeng Nabi ge sajalama anu bunga nyaeta non di datangna bulan Ramadan diharamkeun jasad ka neraka. Atuh geus alhamdulillah bae, berarti diharamkeun jasad ka neraka, berarti diasup kana surga. Atuh urang ge alhamdulillah ke bulan puasa ulah puasa bae, yang penting haram bae. Betul apa tidak? Balon mah puasa teh haram doang. Teta dengan hikmahna urang teh menyambut bulan Ramadan teh eta hadis Kanjeng Nabi, man fariha bi dhuhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jalma anu bunga gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngaharamkeun jasadna ka eta jalma kana api neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang kabehan diharamkeun ka neraka. Mudah-mudahan orang kabehan termasuk golongan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Surga selalu merindukan kepada 4 golongan. Surga merindukan kepada 4 golongan. Di antaranya yang pertama adalah talil Quran, yaitu adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Asap gua baca Quran asap. Asap baca Quran asap. Atuh ngomong baby bu osok itu. Asap baca Quran asap. Asap alhamdulillah. Ari urang mah loba keneh maca Quran apa loba keneh maca status? Hah? Lo maca status? Cik nini loba status. Tahun 2023 alhamdulillah nini zaman sekarang banyak statusnya. Ya Allah. Nek ngahadiran pan geus beres dipoto hurat tag dikirim gay mau ngahadiran, masya Allah. Asal hayang ngising dipoto tag gay mau ngising dulu. Gila ini status kan. Talil Quran, bacalah Al-Quran. Tadi kurang geus kadenge alhamdulillah. Mana putrina Ustad Madria ngesampil tuh jeung de kori cilik di mana disecang ngesampil. Alhamdulillah. Hayang boga nakos gitu hayang boga bogus hayang pesantren pondok ulah di sekolah tenanaon sekolah ge, yang penting sekolahna sabari mesan jadi benang. Mana ilmuna agamana benang, ilmu cek urang teh naon teh ngaranna nak nyata naon umum benang. Alhamdulillah tahunya gitu. Tentunya punya ayat telepon bu ya, pura ya. Iya mah ditelepon lain dia lain dirangga lain, oh pura.
Buraya mah kayak teleponnya lagi kula yuk. Alah. Ya. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Ya. Oh, taksi jalan ya. Ya, ya oke oke siap. Siap siap ya. Ya oke siap. Siap. Rapi kaji. Ya. Ya ya oke oke siap siap. Siap. Ini. Ya siap. Rapi. Ya. Ya panitia, Kiai Miftah terus di jalan. Yang siap-siap untuk menyambut beliau para panitia. Langsung gitu. Jadi nges tinggal dia orang di jalan kayak langsung kori langsung abah dia langsung naik gitu. Nah, jadi hiji tadi talil Quran maca Al-Quran. Tangga segitu lamanya. Gitu baik. Gitu gitu baik gitu mah. Nah, segitu baik. Nah, dengan adanya kekompakan ka ibu-ibu, dengan adanya urang ngayakeun acara PHB kieu, wayana kabehan ngangkat tengen anu katuhu. Ieu kabehan ya. Nah, saya pamit dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bisa kaji.